Ku Ibnu Taimiyah dina katerangan dina kitab Majmu' Ibnu Taimiyah bahasana para jamaah sadayana Sri Ibnu Taimiyah ngulingakeun bahasana fal iltifatu ilal asbab syirkun fit tauhid. Ari jalmi dina hartos pede boga rasa ayeuna kana asbab ya, kana penyebab tuh lamun teu dagang mah, tuh mun teu kulit mah, tuh mun teu anu mah eta berarti jalmi ngakuat kana saas asbab, kana usaha. Tuh lamun teu init mah beuring moal boga duit. Eta teh ilasna sirkun fi tauhid, kategorina teh musyrik di tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa wasdaqul qawli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'ti wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innahu balighu amrihi qad ja'ala likulli shay'in qadra. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam law 'abadta Allah ibadatan as-samawati wal ard la yaqbalu minka hatta takuna aminan bima taqabbala min amri wa ta'ala sadaqah qaribah min ibadah. Allahumma rabbi sahli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ta'ala qawlana bil haqqi wa anta 'alaina al-qadirin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tarifati wa sta'amuna biha bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin Bersama malaikatil muqarrabin Rabbi zidna ilman wa fa'na minka birahmatika ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah kita sabada niatkeun salam panglumatan kalau di zaman khususan kepada jamaah sebuah mahiratin kawasan pribadi tilawah insyaallah niatkeun panggenekeunnya yakin puji sinarang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada perlu ibadah mantenan urang sadaya di kesempatan ini waktu saya berterbuka bermusafah muzarasah minararaga minada di rahmat Allah tanpa mudah-mudahan di sadaya amaliyah dilaksanakan kurang sadaya terus nasib dan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya Rabbal. Salawat salam Allah, salam ini dipasrahkan kepada junjungan orang sadaya Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, para tabi'in yang peduli kawan sadaya umat mantenan, anu mudah-mudahan orang sadaya hasil samaat dunia dan terus sahabat dan menjaga dengan kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah subhanallah alhamdulillah kawasan alhamdulillah di kesempatan ini waktu kurang sadaya dia senaras kenanca dina olahraga rutinan kawasan yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Selasa. Mudah-mudahan dia sadaya sababiah melangkah kedua sampean angkat hati masing-masing menjadi sababiah jelas istimewana hadir ke kawasan istimewana langkah ke kawasan dina sabarna katerangan sehingga bukir Allah qaula ayat 2 Allah Subhanahu wa taala bakal ngampura kana dosa eta jalmi samemeh ngalangkahkeun dua sampean hadir ka kawasan. Jadi me berak angkat timuni ge ngalangkah timuni sumpingna geus nyadikeun sababiah maghfirah kana dosa anu dilaksanakeun ulah sadaya baik dosa saranaja maupun anu terutami dosa-dosa anu tiasa kakiparatan pada kapangaosan. Mudah-mudahan sadaya nu parang dilaksanakeun langkah urang sadaya sehingga selesai jadi jaminan urang sadayana bubarna dina pangaosan
nasibnya didorong Allah saat biasa sesana berdoa surga Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah. Alhamdulillah pada jamaah sadaya dari waktu urang sayyidina sekitar 10 kaawanakeun sasi Dzulhijjah pangintenan versi di urang mah lebaran teh dinten Ningon versi di Saudi panginten dinten Sabtu orang Saudi urang sadaya mudah-mudahan baik amalian para dilaksanakan kurang lagi jelas menurut Imam Ahmad bahwa aksiru fi hadhil ayat minal tahlili wa tahmidi wa takbiri. Jadi kudu seueur karajin kabeh dina 10 kaawanakeun mah lamun bisa mampu mah itu seueur maca tahlil la ilaha illallah, seueur maca tahmid alhamdulillah jeung seueur maca takbir Allahu akbar. Di samping urang sadayana ibadah naon bae sebat amaliyah pasunatan anu dilaksanakeun di 10 kaawanakeun insyaallah eta kabar amaliyah anu paling dipika cinta Allah jeung Rasulna nyatana amaliyah pasunatan anu dilaksanakeun dina 10 kaawanakeun sasi Dzulhijjah. Anu mudah-mudahan ieu sadaya anu urang sadaya bacaan dibaca urang sadaya cing jadi sababiah urang kabagian urang kawalatraan kaistimewaan 10 kaawanakeun sasi bae amin ya Allah rabbal alamin. Para jamaah sadaya di kesempatan pribadi ingatkeun tentang fadilah tawakal. Disebut tawakal lamun cek tukang nias atanapi urang sok diajar ngaos di rumiah mah tawakal teh dina wakala iwakilu tawakal. Jadi wakala fil madina iwakilu fil mudorena tawakal masdarna tawakkulan tawakal. Ari hati wakala teh ngawakilkeun. Ieu meureun lamun dihartikeun secara harfiah. Can secara maknana ieu secara harfiah. Disebut tawakal teh ngawakilkeun urang ka Gusti Allah. Setiap garapan, ucapan, langkah urang sadaya memang sadayana kuduna sawajibna jeung sakuduna ngawakilkeun teh ka Gusti Allah marga anu bogana gitu. Eta tawakal. Namun secara maknana disebut tawakal teh sifatul qalbi bil wakil. Jadi sifatul qalbi teh ngarasa kapi andal percaya pede mun bahasa urang mah. Hate ngarasa tenang hate bil wakil lil haqqi la ta'ala ku ayana geus diwakilkeun ka Gusti Allah. Lain urang wakilkeun kan. Jadi hate urang teh ngarasa tenang urusan urang perkara dunia lantaran urang geus di bagian ku Gusti Allah. Bihaitsu yuskinu anil idrobi sehingga keun ngarasa tenang urang tina tegena tina gelisah galau mun bahasa ayeuna. Hate tina galau hingga tadulil asbab sifat bisa minil asbab. Dina waktu urang aya paudur asbabna teu ngahasilkeun sesuai rencana gitu. Jadi sababna urang ngarencakeun hiji perkara, sabab parangda dijalankeun hek teu terjadi, hek teu tercapai. Urang anger tenang lantaran urang ngawakilkeun geus tawakal ka Gusti Allah. Namun secara ringkasna tawakal teh midamel hiji pagawean sabada migawe nepi dielungkeun kalawan tawakal. Gawe heula, usaha heula, geus sabada usaha nepi tawakal ka Gusti Allah. Jaminan ti Allah Subhanahu wa taala kerjaan anu tawakal dina surat At-Tolaq ayat 3 anu kawit ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa man ari sahajalma yatawakkal anu tawakal ieu jalma Allah ka Allah mewakilkeun tenang hatena pasrah hatena ka Allah bahwa mangka Allah hasbuhu anu bakal nyukupi kabutuhan eta jalma kaperyogian eta jalma innallaha balighu amrihi sana Allah Subhanahu wa taala ngadugikeun kana urusan Allah qad ja'ala li kulli shay'in qadra jeung Allah geus ngajadikeun kana setiap perkara teh geus aya qada jeung qadarna ya keur nyusul keur ngudag bahwa urang teh perlu sakuduna wajib tawakal ka Gusti Allah mari Allah geus ngawakilkeun Allah geus ngajadikeun setiap urusan si A B W K Z kabeh geus beres Allah dibereskeun kabeh Allah diuruskeun sehingga jalmi anu tawakal lain dina harti
dina hartos jalmi teu usaha lain dina harti eureun usaha tapi jalankeun usaha ikhtiar duniana tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran poena tawakal bakal ngajadikeun Allah bakal nyukupkeun ka urang sadayana demi kemaslahatan hidup dunia sareng akhiratna ini sebab tawakal. Anu saterasna malah para jamaah sadayana menurut Hatim Asom ya salah serius ulama pangna disebut Al-Asom teh Adi asam teh torek ya. Keng kisah dina kisah pamit telepat dina kitab sanes Taqiyul Qaul anu abdi di Al-Ihlas kitabna eta aya pangna disebut Al-Asom ya pangna Al-Asom teh anjeunna biasa Hatim bin Asom sebenarnya teh Hatim putra Torek pangna disebut Torek ya riwayatna dongengna jadi kali waktos anjeunna sareng rerencanganna aya nu hitut rerencanganna teh duet hitut tarik hasim ada lamun seuri bisi eraeun meureun nya pan sok era nya ane aya hitut bujur aya beureum beungeut pare hitut mah kitu nya jadi sok pare kunaon teh beureum teh bujur ulah beungeut kitu nya ulah raraya sok kan ari nu hitut bujur aya nu beureum beungeut Hatim Asoma kadenge tarik hitut anjeunna atuh teu ngadenge we hari-hari we gitu naon sababna lantaran ingis bisi hariwang gitu anjeunna nyarita anjeunna seuri metak ngulukai jalmi anu api-api torek teh disebut torek padahal tak kuping ku anjeunna yen anu gigireun teh hitut malah tarik hitutna jeung bau hitutna oge kabenerannya teh Hatim Asom saur Hatim disebut tawakal ala arbaati auzuhin tawakal teh aya 4 bagian tertera dina kitab Duratun Nasihin versina versi kitab Duratun Nasihin anu opat anu tilu termasuk tawakal jahiliyah orang-orang bodoh anu hiji tawakal mutakin takwa jalma anu takwa tawakal anu kahiji tawakal alal khalqi ieu termasuk tawakal jahiliyah tawakal jalmi anu bodoh nah disebut tawakal alal khalqi pal mutawakkal alal khalqi yaqulu madzama fulan palahama li ieu tawakal ka jelema cek jalmi nu tawakal ka jelema mah lapal mutawakkal alal khalqi yaqulu bakal nyarita eta jalmi madzama fulan bin fulan salagi aya si anu mah palaham mali kaula mah kabingungan ku urusan kahirupan sok aya jelema kan salagi aya si eta mah kuring mah kabingungan urusan dunia eta teh tawakal orang jahiliyah jalmi anu bodoh mari tawakal teu meunang ka jelema tawakal ka Gusti Allah cek urang teh salagi aya si akang mah si ceuk kuring mah kakurangan rokok mah kakurangan kopi mah kakurangan daharan salagi aya si akang eta urang tawakal ka makhluk ya tawakal jahiliyah tawakal jalmi anu bodoh anu nomor kaduana wa tawakal alal mal jalmi anu tawakal ngarasa tenang ku ayeuna harta nu tadi mah tenang ku ayeuna jelema nomor kedua ku ayeuna tenang boga kumaha jawabanana ala mahasana pal mutawakkil alal mal yaqulu madama mali kasiran pala yadun nisaiun cek jalmi anu tawakal kana harta madama mali salagi loba harta kaula salagi langgeng kaula loba harta pala yadun nisaiun malah bisa ngamadaratkeun ka kaula naon bae oge salagi kuring loba duit eta jelema tawakal kana harta kan teu eueuh jalmi salagi lega sawahna loba mobilna loba duitna cek eta jalmi kuring tenang hirup lantaran kuring loba harta eta ciri jalma tawakal kana harta pada kenyataan lamun bener jadi nu loba harta metak tenang jiwana meureun nepi ka poena nu loba nu beunghar bakal tenang ternyata nu loba leuwih teu tenang urusan dunia loba sieuna nu mau nya geus boga nu eueuh mah ngarasa tenang teh rek naon atuh nu loba ngarasa tenang teu tibra sarena lantaran sieun leungit hartana teu tiba sarena sehinggakeun padahal geus dileuitan geus diselahna geus dipetian geus dikunci di kamar kunci pantona gerbangna dikunci bisi kurang keneh make satpam hiji kurang keneh make CCTV eta naon berarti hariwang sieun leungit perkara dunia kuring sanu sehinggakeun sabaraha lapis penjagaan sehingga supaya ulah reungit hartana anu tujuan tetap basa lagi aya kuring duit malah yang bisa ngamadatkeun kawan ternyata loba jalma nu madarat kari loba duitna madarat man teu manfaat dunia na akhiratna anu nomor katiluna tawakal ala nafsi aya jalmi anu ngarasa tenang ku dirina pede kasebutna
bahasana kieu fal muta'ala nafsi yaqulu ma dama jasadi sahihan palayan kursu mini sayun salagi awak kuring sehat kuring maka kurangan naon oge salagi awak cager pan urang sok aya kitu tenang nih ya salagi bapak cager mah hayang naon bapak bakal laksana ku bapak eta jalmi tawakal kana dirina kategori jahilin jalmi anu bodoh mana sababna lantaran harta jabatan termasuk diri orang harta orang sadayana eta lain kudu tawakal kadinya urang teh kudu tawakal kana boga diri urang tawakal kana boga harta urang jeung kudu tawakal urang sadayana kana harta adu dimiliki urangnya kana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga kana nomor kaopatna pa tawakal anu sae nyata tawakal ala rabbi tawakal ka Gusti Allah kumaha jawabanana keur tawakal ka Allah yaqul la ubali asbahu togonian am fakiran fa inna ma'i rabbi yuskilni kaifa yasa cek jam yang tawakal ka Allah mah teu jadi kusing teu jadi hariwang teu perduli keur kaula isuk beunghar maupun fakir isuk geuring maupun cager nu penting kaula sareng Allah peribahasa nu sareng di status mah innallaha ma'ana urang sok aya bahasa kuring beserta tapi ngarasa tenang hatena jaminan ti Gusti Allah justru jamin tawakal mah bakal ngarasa tenang jiwana tenang hatena lantaran aya bahasa innallaha ma'ana Allah beserta urang orang dibarengan ku urang Allah terangkan karena kapereugean urang jeung Allah geus nyiapkeun kana kapereugean urang nu diucapkeunana nu inunna nu diuapkeunna direngkahkeun dikepatkeunna ieu kabeh geus aya tanggungan Allah meyakeun tawakal anu paling istimewa surhatin bil asam kategori kataon nomor 4 nyata tawakal ka Gusti Allah diperkiatkan ku Ibnu Taimiyah dina katerangan dina kitab Majmu' Ibnu Taimiyah bahasana para jamaah sadayana Sri Ibnu Taimiyah ngulingakeun bahasana pal iltifatu ilal asbab syirkun fit tauhid ari jalmi dina hartos pede boga rasa ayana kana asbab ya kana penyebab tuh lamun teu dagang mah tuh mun teu kulit mah tuh mun teu anu mah eta berarti jalmi nganggap kuat kana saat asbab kana usaha tuh lamun teu ini mah beuring moal boga duit eta teh ilasna syirkun fit tauhid kategorina teh musyrik fit tauhid urang sarua jeung geus ngaduakeun ka Gusti Allah. Lain musyrik lain musyrik akbar ieu musyrik tina tauhid. Seolah-olah hate urang teu percaya ka Gusti, percayana urang kana asbab. Jadi percayana teh kana usaha we. Ah tuh lamun teh ieu macul mah, tuh mun teu dagang mah. Jadi seolah-olah urang teh percaya teh kana dagang, kana usaha, teu percaya ka Gusti, mata kategorina syirkun fi tauhid. Musyrik tina tauhid. Anu saterasna wa mul asbab an takun asbun nafsil fil aqli. Teras ke urang sadaya di mana urang ngilangkeun asbab urang teh tanpa usaha umpamana naon bae ge mangka aya kuna nafdul fil aqli eta jami kurang akal contoh urang dina kuloe hayang naon mah hayang duit kuring mah cicing berarti sarua jeung jalmi anu kurang lantaran duit mah ada ngilangkeun asbab termasuk dina tos siga jalmi anu kurang akal neu aya asbab percaya ka sarua jeung musyrik dina tauhid jadi kudu seimbang berarti urang teh ulah terlalu ngahijikeun kana asbab kana usaha payunkeun ingat ka Gusti Allah sehingga keun di dieu para jamaah wal iradu ada asbab mun biha qadhun pisai di mana urang malengos dina asbab anu disyariatkeun ku hukum syara eta sarua jeung dicacat ku syara diparentahkeun urang hayang contohna we urang palinten hayang tua diparentahkeun minimal beureun lamun aya mah boga sawana heula merak parena heula geus melak teh beureun panen heula dipoe dibawa ka pabrik poe kakaran ini dipoe heula dipoe dibawa ka pabrik diisikan diasupkeun ka manajekom nemen jadi sangu eta berarti yakin ieu asbab anu perlu dijalankeun da teu mungkin urang ngadua ti sawah langsung jadi bea da teu sawah langsung jadi sangu moal atawa urang nyahareupan beas 2 liter langsung diduakeun jadi kejo moal lantaran kudu aya usaha heula, kudu aya asbab heula. Contoh urang beuneu mun ngarokok, beureuh hiji urang teh da melak heula bakon mah tanggal, minimal urang beureuh ngagi di heula ka warung, nya. Di warung beureuh dibeli heula, dibawa ka urang, dibuka heula, diseugeut heula, teu juk jadi rokok, teu juk jadi asep, berarti aya usaha heula. Tah, jadi di mana jelema malengos tina usaha geus disyariatkeun eta teh termasuk jalmi dicacat ku hukum syara. Terlalu ngadewakeun bae ngahijikeun usaha poho ka Allah termasuk ayeuna musyrik dina tauhid, ngilangkeun asbab termasuk jelema anu gelo, pasok aya jalmi kuring badek cicing we sugana datang ngagubrak sakarung ti langit.
Memang teu mustahil bagi Allah mah. Sok sanajan leuwih ti sakarung kalau bisa jadi margi Allah mah idza arada sayyana yaulakun fayakun keur Allah mah. Jadi lain-lain bahasa teu mungkin keur Allah mah. Ngeun bade model kumaha? Jeung ka model jelema model kumaha ujug gujrak di jeuti langit teh. Ka urang nu istilahna dina ibadah lalawara. Ibadah loba pohona ka Allah mah minang teu ingetna ka Allah rek palebah mana ngagujrag ti langit ka urang. Sasaking pangkat nabi ge teu langsung bijil anggar aya asbabna sekalipun junjungan urang saya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus siap Kangjeng Nabi mah gunung Uhud siap jadi emasna cek gunung Muhammad kuring nu jadi emasna Kangjeng Nabi henteu narima mung kuring pakeun bentong lamun urang model kitu cek gunung Parinyawan teh kuring bae geus emasna oh tadi Allah urang tambah ka sagede gunung sagede peureub memang emas di gunung Parinyawan pamana urangnya geus luar biasa. Jadi yakin tawakal teh surah ayat Ibnu Taimiyah hiji beureun supaya urang lieur kurang terlalu ngahijikeun nomor dihijikeun usaha moho ka Allah eta teh kalabat musyrik dina tauhid ngeuweuhkeun usaha jol hayang meunang eta teh kurang akal. Terasa lamun diparentah nyariatkeun kudu asal teu dilaksanakeun cacat mudukung syarat. So di dia para jamaah sadaya kumaha tuh kewajiban urang? Fa'alal 'abdu ayyakuna qalbuhu muta'ammidan Allah. Kewajiban ke urang sadayana mangka wajib ke urang ayakuna qalbuhu muta'ammidan wayahna hatena tetep ngait ka Gusti Allah. Ini ka sawah tetep Allah, ini dagang tetep ka inget ka Gusti Allah. Kamana bae urang malangkah nu tujuan milarian dunia tetep kangen ka Gusti Allah. Ala ayeuna la ala sabab ulah ingat kana sababna. Ulah ingat karena ini gawena, ulah ingat karena ini dogangna, ulah ingat karena istilahna hasil menan itu yeuna, tapi tetap kabagian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa yasirul lahu minal asbab. Allah bakal ngentengkeun asbab urang. Lamun urang bener-bener hate urang ngaitna ka Gusti digampangkeun ku Allah. Ya. Ida di mana orang menang kesulitan pasti bakal menang kesenangan. Matak cek si kabayana di mana mangih tanyakan sok seuri si kabayana. Lamun mangih pudunan sok ceuri si kabayan naon sababna lantaran cek si kabayan kuring nanya pasti bakal mudun tak sok seuri mangih tanyakan si kabayan lamun mangih mudun si kabayan sok ceuri naon sababna lantaran bakal mangih tanya urang sok dibalik mangih pudunan sok seuri mangih tanyakan sok ceuri justru aku dibalikkeun di mana mangih tanyakan termasuk sulit dina kahirupan meuli ibarat tanyakan tenang suatu saat pasti aya kebahagiaan. Lantaran orang hidup dalam dunia mal salilana bahagia, mal salilana bunga, mal salilana jaga, pasti suatu saat bakal aya tegenahna, awak bakal aya geringna, harta bakal aya kurangna, jabatan bakal aya eureunna. Ya. Taya meureun keur kembali bahwa orang teh periogi tawakal ka Gusti Allah. Di mana orang tawakal ka Allah yakin kalau bakal dientengkeun asbabna. Digampangkan saekeun ma yuslihu fi dunya wal akhirah. Allah bakal memberikan kamaslahatan hidup kurang di dunia sareng di akhirat. Ieu keur mudah bahwa orang tawakal ka Gusti Allah teh salah saes amal anu ieu amal teh kalabat golongan jalmi anu bakal dicinta ku Allah Subhanahu wa taala, urang ngagaduhan sifat tawakal Allah. Tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji urang ulah tawakal kana harta urang. Urang ngarasa genah ku aya loba harta. Nomor kedua orang ulah rasa genah awak cager. Nomor katilu orang ngerasa enak dina hartos urang sadayana. Boga harta ku aya makhluk bantuan ti makhluk. Suatu saat bantuan makhluk aya eureunna. Suatu saat harta bakal aya kurangna. Suatu saat awak urang bakal aya geringna. Tapi lamun ka Allah mah moal aya kurangna, moal aya geringna. La ta'huduhu sinatu wala naum. Allah mah katerapan ku poho jeung moal nunutan. Jelema mah kadang nunutan. Urang butuh tengah peuting pan ngotrok kadang-kadang ada yakin siakang bakal mere ini udah ke tengah peuting mah tanya kudanting moal udah ke tengah peuting bari sok sanajang biasa osok mere ka urang hiji aya nunutanana jeung aya tibrana aya sarena jeung aya amakna jelema kan kana jelema minang dipenta mah lain bunga beuki ngamak jelema mah beda jeung Gusti Allah pan amekeun lamun teu dipenta Allah mah ari jelema minang dipenta mah amekeun ngan menta we cenah menta sedengkeun urang sadayana surah Allah Subhanahu wa taala Kangjeng Nabi urang lamun kalbana jari mampu ulah ngadaguan dipenta kudu teu boga justru teh leuwih dermawan sameme dipenta eta nu terbaik mah ulah ujug ieu mah geus dipenta kakara dibere justru urang teh ulah mere teh kudu sameme dipenta tujuan supaya urang sadayana leres-leres ibadah urang ka Allah ku aya tawakal ka Gusti lain dina hati di minwat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalangkung ka hiji riungan golongan para pemuda para jalmi
Cekang Nyi Rasul ngan babara katakan nya jangan teh kenaon arannya teh kuring mah tawakal we ka Allah cenah. Bahasa lain kieu cekang Nyi Rasul tawakal usaha heula sabada usaha namanya tawakal. Jadi usaha tawakal mah sabada usaha. Anu tawakal ulah salah ulah tawakal kana harta, ulah tawakal ka makhluk jeung ulah tawakal kana tapi tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saeukeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surwis al-qarni bahasana lau abadatallaha ibadata ahlas samawati wal ard. Lamun anjeun ibadah ka Allah lil ibarat ibadahna ahli langit jeung ahli bumi. Dina wajah sabab soleh ibadahna. Ibadah lil ibarat ahli samawat ibadah pas para malaikat. Layak balullah minka Allah manarima kana ibadah anjeun sok sanajan ibadah anjeun semisil ibadah ahli langit jeung bumi hatta takuna aminan bima taqabbalallah terkecuali anjeun geus ngarasa tenang hate sesuai tanggungan Allah Subhanahu wa taala min amri rizqika tina urusan rezeki ti Allah. Di mana urang geus ngarasa tenang urusan Allah tanggungan Allah mangka ibadah urang bakal diterima ku Gusti. Lamun salagi urang ibadahna getol, tahajudna getol, puasa getol, tapi hate ngarasa tenang kana bagian ti Allah mangka kategorina Allah moal kanarima lantaran hatena masih keneh nyaduakeun kana kepercayaan ka Gusti. Berarti nu tadi teh masih keneh tauhidna bisa jadi dua terungkul ka Gusti Allah. Anu saterasna wa taraja sadaka parigon ibadati jeung anjeun wayahna kudu ngaminekadkeun ngayakinkeun diri anjeun teh ibadah ka Allah teh kalan parigon li ibadati kudu nyasekeun dina ibadah. Minimal urang kudu ngawaktukeun ngajadwalkeun dina ibadah. Lohor jadwalkeun urang ibadahna asar jadwalkeun dina ibadah. Ulah ari lalajo aya jadwalkeun dijadwalkeun jamna diingetan poe anu jam sekian geus disiapkeun panirana dar teh eleh pan begitu genah sareta nya. Kitu genah nu tadi naik pibungaheun nu tadi mah beunang pek teh kanyataan. Lantaran urang tawakalna ka versi ka jelema teh tawakalna. Lain tawakal ka Gusti. Sugan jelema aya kuring mah kumaha Allah we meunang teh eueuh kabeh ge. Kau mau anu ngomong nanti mah kan barecok sagala si gampang pinter, nah si kalau isti pelatih kan nyahoana. Pada kenyataan saya teu tibra ingetin hadinya inget jarang jelema teu tibra saya teu ngaji tadi kamar masalah teh bisa sare teu bisa eleh persib bisa molor kan. Mun teu ngaji mah tenang we kerek pan. Da ieu bener beda na tawakal kama kata contoh nu nyata ku urang kaalaman malam kamari tah malam satu bala ngaji ge rusuh kamari teh. Pada rek beunangan kata ayeuna teh keok aduh. Jadi tuluykeun kumaha. Jadi bisik kumaha ada meja dituluykeun ada geringan. Itu berarti tawakal ka jalan urang ngarasa tenang wah ningali pelatihna alus pemainna alus wah yakin mana ternyata Allah teu hayaan meunang. Margi yakin kabeh atas koridor Gusti Allah. Tawakal ka Allah. Rangsekeun dina ibadah, jadwalkeun dina ibadah. Jam anu sekian, poe anu jam anu kudu aya jadwalna dina ibadah teh poe anu sekian sehingga keserkan Nyi Rasul lamun urang ibadah poe sarua jeung poe kamari masih kena kategori rugi. Lamun ibadah sarua jeung kamari, berarti kudu aya leuwihna ti nu kamari. Namun kamari mah subhanallah kur 3 sugan poe anu menjadi 4 eta teh leuwihna. Ai urang pan lain leuwihan kadang ngurangan pan. Kadang ngurangan dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Saeungkeun Allah Al-Qur'an patawakalu in kuntum mu'minin. Sok anjeun tawakal ka Allah. Tawakal ka Allah. Lamun anjeun benar-benar jadi jalma anu mukmin. Hayakeun lawat takal ta'ala Allah taya. Lamun urang tawakal anjeun ka Allah, hakot tawakulihi kalawan hak anu sabenar-benar tawakal, razaqakum kama yarzuqut tayr. Mangka Allah bakal mere rezeki ka anjeun seperti Allah mere rezeki ka manuk. Manuk model kumaha? Manuk mah init isuk-isuk tadhabu bukratan wa yaji'un. Init isuk-isuk ayeuna manuk lapar tanpa aya bekal. Wa taronaha ayeuna wa tarji'u asiyatan wa hum talud azwab. Balik sore manuk geus pinuh telihna. Ini teu mawana naon. Ieu tawakalna marekeun ya malah sarpareuna ulama nyatakeun malah aya makhluk Allah pang tawakalna seperti manuk. Ya, tetap di resep ku saparehna katerangan. Jadi tawakal teh kos ku manuk, ari manuk mah hiji manuk mah henteu gelisah cicing dina sarang mikiran dunia. Tak adu belajar sugan manuk. Nu pogoh mah dina kurung teh manuk belajar lain mikiran tuangan aya mik hakanan tapi hayang mabur.
Nomor kedua, manuk cicing dina kanangna bedena teu mikiran sugan isukan teh naon anu pun modal ku kuring. Teu aya panon. Nu bade mah init ek sawasaha paresaha dihuapkeun eta ku manuk. Balik ayeuna keun ulah urang kos manuk mah. Imah ini temuan naon penting aing mawal teu beunang urang mah aya aturan mainna ulah kos manuk. Nomor katiluna ieu manuk jeung initna ayeuna manuk init ka mana-mana ge manuk mah teu mariogikeun dina hartos masalah kos urang pan aku da izin heula minta waktu heula jadwal model mana da urang mah makhluk disebut insan anu insan urang mah katakif kudu ibadah ngan masalah tawakalna kudu seperti manuk dina wajah sabab manuk teu mangeluh ku masalah keur tuanganna keur hakanana dibere kudu nungana dihuapkeun henteu mah tenang we ngan beureun lamun teu dibere biasa baceo teh mal baceo beureun manuk mah demona teh beureun ta urang sadayana tawakal teh kuli barat manuk sore ye saur Kangjeng Rasul lain-lain jeung anu lain saur Kangjeng Rasul lamun anjeun tawakal kalau bener-bener tawakal mangka anjeun bakal rizqan Allah seperti manuk dina wajah sabab Allah mere rizki anu tadina Al-Qur'an teh mah min haitsu la yahtasib wala beres anu teu disangka-sangka ti Allah Subhanahu wa taala ngan wayahna beureun ulah ngarep-ngarep hungkul ayeuna ti Gusti Allah tanpa usaha tanpa asbab anggar kudu asbab anggar jalankeun di mana geus aya asbab ulah poho awal asbabna ge bacakeun ingat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu saterusna para jamaah sadayana saur Kangjeng Rasul anal ayeuna sanya Allah Subhanahu wa taala bahasana wa alimtum anal khaira biyadihi lam tasrufu ila ghadir salimin. Urang cing ingat setiap kebaikan anu dipasikeun ka urang sadaya, ka Allah sadayana ieu kabeh ge milik Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakeun para jamaah sadayana ana sadal halqi tawakkulan atoir atuh. Paang bangetna tawakal di antara makhluk alam nyatana manuk. Wa tom anjeung mae jangan manuk paling toma anak makhluk alam teh wati sireup. Sireup mah pangkamata-mana makhluk Allah. Pancan ge aya pan jauh keneh. Cikopina teh geus ngabring gitu nya. Ting ek dibereting moal padahal teh sireup teh. Magi dina aparehna katerangan ihdaru ahla toma mihape anjeun kudu sieun ku ahli toma seperti sireup. Anu saterusna para jamaah sawa laisal muradu bi tawakkata tulkas bibil kuliah tuh. Jadi maksud tawakal teh ninggalkeun kasab, tapi tawakal teh sabada kasab. Aya nu paling leuwih ahing tina tawakal naon? Tafwid. Tafwid asadu bina tawakal. Naon tafwid teh taslim. Adi taslim teh nyatana pasrah ati ka Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakeun bahasana ari taslim atani tadi teh pijami umurihi wa huwa a'lamina tawakal. Sakabe urusan dipasrahkeun ka Allah ieu mah leuwih darajat daripada tawakal. Pasrah kalau nu penting mah ibadah. Contoh kisah anu sering diuningakeun kusim kuring cerita Imam Malik sareng Imam Syafi'i. Imam Malik pangetenan guruna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teh murid Imam Malik. Ieu seorang guru mujtahid madhabul arba'ah anu yakin perdebatanana anu jadi rahmatan lil alamin. Di mana perdebatan teh jadi rahmat ke urang beda pasea jeung zaman ayeuna. Mun ajeungan ayeuna pasea mah lain jadi rahmat ka rakyat teh jadi pasea. Anu akhirna ka masjid ge mung we. Bagian saya teh teu hayang ka masjidna ge. Berarti lain rahmat eta jadi adab. Ayeuna mah manobatna lain jadi pasea umat, jadi rahmat ka umat. Da puguh tujuan ge karena Allah ari urang mah di dunia lain karena kadang-kadang karena gaji, karena bayaran, karena istilahna hayang anu sayakeun pokok ka Gusti Allah. Anu terjadina ka rakyatna ka jamehna lain bener ka pasea. Lantaran ngupingkeun perbat teu hayang cenah aing dan kitu ngajina ge kitu anu akhirna jadi mati dua madhab. Seorang guru jeung murid. Cek Imam Malik moal datang rezeki, bakal datang rezeki tanpa usaha. Cek Imam Malik. Cek Imam Syafi'i itu mungkin pangarsa guru datang rezeki tanpa usaha. Tetap cek Imam Syafi'i teu usaha mah moal datang rezeki. Ieu keur nguji masalah taslim jeung tafwid. Taslim pasrah ka Gusti Allah. Dikersakeun perdebatan sengit antara dua madhab, murid sareng guru. Terjadi pasea. Palamun urang mah jeung debat besok mal pertanyaan 2 minggu meureunna. Ya, mun debat sok komo mun eleh mah beureukeun sia dagoan ku aing ngadalil. Urang mah jadi ngadalilan kalakuan, lain kalakuan sesuai dalil. Anu akhirna kapasea rame henteu kan. Cek pangarsa Imam Malik kaula tetep kukuhna pendapat kaula bahwa rezeki tanpa usaha ge bakal datang.
Cek Imam Syafi'i tetap kana pendapat mantana rizki bakal datang lamun usaha pamitan. Imam Syafi'i pangresa abi bade euy heula we. Ya, bade euy heula. Euy di perjalanan kuy Imam Syafi'i meunang aya jalmi anu keur ngalar ayeuna korma, keur ngalar korma. Kuy Imam Syafi'i dibantosan, da pogoh sareng ulama saleh ban anu keur panen bantuan. Geus dibantuan teh beres dibantuan, geus dibantuan teh ieu pangarsa, ieu buruhan mun urang bari buruhna diberes sakeresek. Buruhna ieu buruhan bantuan ngalaporna. Eta Imam Syafi'i bangga jeung bungahna lantaran dalilna cek anjeunna lamun teu usaha moal meunang kor, sababiah mantuan usahana maneh meunang korma. Teu tulus balikna balik deui ka Imam Malik Pak. Datang ka Imam Malik. Katrok assalamualaikum pangasapun. Tuh cek haula ge cek Imam Syafi'i dalil moal datang korma lamun kuring teu ide ti imah cek Imam Syafi'i. Pasikeun ka Imam Malik. Urang ngopi geus ngopi ngan Imam Malik. Cek Imam Malik cek urang rezeki tanpa usah bakal datang. Nama dia kitu. Kula mah kitari ge calik can ka mana-mana tapi kurang nuang korma. Iya, ieu karena uji keyakinan urang ka tauhidan tawakal ka Gusti. Ternyata masalah rezeki mah geus ditanggung ku Allah wa ma min dabatin fil ardi illa rizquha. Urang pada kanyataan urang paena urang resah kana masalah dunia, tersah kana masalah ibadah. Imam Malik mah tenang ibadah. Mataksan Imam Malik, salagi anjeun ibadah nu bener, ibadah anu ikhlas, jalankeun sesuai aturan Allah jeung Rasulna, tong harilang masalah rezeki. Dari rezeki mah bakal datang kesorangan. Tercontoh tadi anjeunna teu can ka mana-mana, anjeunna eta teu calik bari munajat ka Allah, datang korma kesorangan. Syariat dibawa ku Imam Syafi'i. Cek Imam Syafi'i leres pangarsa guru rezeki teh geuning. Usaha bakal datang, tanpa usaha ge bakal datang. Anu ngabedakeun masalah ibadahna ka Allah. Lain ku masalah usahana ibadahna. Dalam dikersakeun usaha mentang ngasil rezeki, geus pareunghar kabeh usaha teh atuh, malah jeung usaha bangkrut, mana usaha baru gede hutang. Lamun bener usaha mentang ngabeunghar. Pada kenyataan bagian kabeh ti Allah, bagian ti Allah. Coba. Ieu mun anu bener usaha bakal banget timiti merudakang keresek manu ka basah beuneu teu pareunghar mah kabeh. Ngan kulantaran lain tina usaha dari ieu mah saya bagian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala beureun keur niatan, keur nuatan, katawakal urang ka Allah jeung urang supaya bener-bener taslim tafwid kana urusan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah sadayana nih kesempatan panginten supaya orang sadaya laras-laras urang ulah hariwang margi sori di ayah padallah alaika bimasolika margi Allah teh bakal ngajaga ngaraksa kana kamaslahatan anjeun di mana anjeun geus bener-bener taslim tauhid tawakal ka Allah geus bener-bener ibadahna jalankeun sampurnakeun dina ibadahna pada urang mah sok dibalik sampurna dina usaha teu sampurna dina ibadah orang sampurnakeun heula ibadahna beres dirinya yakin Allah bakal ditanggung dapan kitu nah tarana geus yakin tahu setiap anu aya di alam dunia tambah jelema seperti urang sato ge geus aya rizina ku Allah saya rijian aya bagianana metak mudah-mudahan urang sadaya na kesempatan hasilna tina padilah tawakal ka Allah ternyata tawakal lain tanpa usaha tapi tawakal teh sabada usaha ngeun meh hape tawakal ulah ka makhluk tawakal ulah ka harta jeung tawakal ulah kana diri urang tapi tawakal mah kadayana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya urang dicukupkeun ku Allah saengakeun di mana bener urang tawakalna ka Allah nu bakal mencukupi segala keperyogian urang demi kamaslahatan urang dunia dan akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin dina parantos jam 7:30 cekakeun bae sakieu mudah-mudahan urang sadayana meureun bade menghadapi Idul Adha anu sekalipun beda pangintennya ari di ditu mah panginten urang mah puasa Arafah di ditu mah keur lebarannya. Jadi urang mah meureunna ieu sigana teh meureun jadi Arafah Nusantara urangnya. Arafah ya, Arafah Nusantara. Jadi man meureun aya hari geus bat cek abi nu bodoh, meureun aya ngaran lebaran mah sesuai meureun ukuf di ditu hitunganna teh ukuf ieu anu tujuanna anu hajian di ditu aya meureun teh urang mah lebaran itu mah geus kaluar ukuf, geus beres di ditu mah. Urang bener namanya lebaran tapi keur bada nang dijawab urang menuturkeun sesuai pangantenan mangga bae rumati urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu paling lieur urang budak tarieu jeung arpa
Lamun lebaran meureun poe Minggu berarti lamun urang poe Minggu berarti ditu poe berarti urang teh bisa jadi Arafah tarawihna teh ti Kemis jeung poe Jumat. Tarawih jeung Arafahna mata puasa teh lamun daek puasa berarti wayahna ti Kemis kudu puasa. Lamun hayang bade saum sunat cek urang teh ada puasa mah teu kuat teh bangieur lebaran ngeceng loba dikir ka Allah la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar amaliah urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadina waktosna anu aya niat pang tengah maksadan kurban mudah-mudahan dilancarkeun dina panabian Allah Subhanahu wa taala anu parantos terus jadi panampian ti Allah Subhanahu wa taala anu teu acan yang mudah-mudahan cing kabagian ganti dina waktosna amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.